Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot, bantar gede segera siap-siap, sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jebrot koleang kublak tobat. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana, tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe, di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Barang ngadenge pertanyaan anakna. Waktu eta Ki Badra jeung pamajikana silih teuteub. Teu lila pamajikana anu nyarita nembalan pertanyaan anakna. Saraswati, hampura lain ama hidup jeung ambu can ngijinan. Sanajan hidup teh kemampuan geus luhur dibandingkan jeung barudak mah. Nanaonan barudak mah hidup mah geus kacida luhurna. Sanajan hiji wanoja anu kakara rumangkak rumaja tapi kemampuannya teh kacida luhurna. Tapi cek ama oge tadi geus disebutkeun can waktuna nyai, can waktunya hidup teh masih kena rumangkak rumaja kakara gede. Saraswati jadi kudu sabar nya, gelis kudu sabar sabab di paluaran teh teu gampang. Rupa-rupa jalma, rupa-rupa kemampuan jalma beda-beda nyai, beda-beda. Komode nyai teh hiji wanoja anu kakara rumangkak kacida gelisna. Sok sieun ambu mah sieun kitu sieun kieu. Jadi sabar nyai, sabar kayak oge geus waktu namanya teh bakal dicurungkeun, bakal mimpin sakabeh barudak anu sok di titah ku ama hidup ngadatangan lembur-lembur keur ngarampok lain kitu ama. Cek pamajikana waktu harita langsung ngajelaskeun kitu jeung deui sanggeus nyarita lumayan panjangna ngajelaskeun segala rupa kaayaan hatena nutup kaki Badra. Bener ambu eta anu dipikiran ku ama teh Nyai Saraswati. Sabar gelis sabar. Cek ama oge ariwang ama mah lain teu percaya pisan karena kemampuan Nyai teh kacida luhurna, tapi can waktuna cek ama oge can waktuna. Sabar gelis sabar eta bae anu bisa dijawab ku ama jeung ambu dina waktu ayeuna. Cek Ki Badra waktu harita langsung ngajelaskeun kitu. Barang ngadenge caritaan indung bapana, Saraswati dina jero hatena ngagerentes. Nah bener, mun saukur eta anu dipikiran ku ama jeung ambu. Nah anu disumputkeun perasaan mah saya anu beda. Sabab piraku ama jeung ambu ngan saukur boga pamikiran kasieunan kitu kawas anu teu apal bae. Aing teh beurang jeung puting dipuse ilmu ku ama. Sanajan ayeuna anak buahna ama dikumpulkeun kudu ngalawan aing teh pasti sanggup nyelehkeun maranehna kabeh. Eta anu dipikiran ku Saraswati dina jero hatena. Sedangkan Ki Badra waktu eta terus ngubaran 5 anak buahna nepikeun ka rengse. Tah arika sakabeh ayeuna mah geus keur jelaskeun deui. Sok dewek hayang nyaho kawas kumaha tangtungan jalma anu geus ngahalangan Arandika asup ka eta lembur teh. Dewek hayang nyaho kawas kumaha jalmana. Cek Ki Badra waktu harita nanya kitu bari neuteub kacida seukeutna kana beungeut 5 anak buahna anu tarungkul teu wani neuteub ka manehna.
Atuh waktu eta teh pamimpina langsung nyaritakeun ti awal nepikeun ka akhir. Anu tangtuna dina waktu eta teh loba carita anu ngahaja direkayasa, tapi barang ngadenge tangtungan dua jalma kawas kumaha disebutkeun ciri-cirina ka manehna Ki Badra teh ngahulang. Nah bener kawas kitu jalmana, nah bener eta teh teu salah aran dikanempo ceuk Ki Badra bangun kacida rewasna barang ngadenge ciri-ciri awewe jeung lalaki anu geus mampu ngelehkeun 5 anak buahna. Teu salah Kang, teu nyanto Kang, teu salah eta memang kitu kawas kitu tangtungan teh tadina nama kuring 5an teh teu nyangka dua jalma eta teh boga kamampuan kacida luhurna tapi barang plak kelut. Aduh, boro-boro nih ngalawan salakina, ngalawan pamajikanna oge luhur pisan kamampuanna Kang. Kuring teh elek ku pamajikanna oge. Ceuk sakabeh anak buahna anu waktu harita keur nandangan ka nyeri nyelengkeung ngajelaskeun sagala rupana. Atuh manehna teh ingat kana zaman baheula anu pernah kaalaman. Aduh. Nah bener eta teh si Karta jeung si Kartina cilaka. Lamun bener teh aing kudu saterehna nurunkeun ilmu ka Saraswati sabab ngan manehna anu bisa diandalkeun keur mimpin sakabeh anak buah aing dina ngajalankeun tugas. Sabab aing moal waka kaluar ti ieu leuweung samemeh aing sanggup nyampurnakeun kamampuan aing anu ayeuna keur disampurnakeun di ieu tempat. Sabab lamun kudu nyang hareupan 2 mangkluk eta mah waduh berat bororaah ngalawan si Kartana kakara ngalawan pamajikanna oge memang teu gampang teu salah lamun barudak eleh teh. Aduh cilaka lamun kieu mah cilaka eta anu ngoroweco dina hate Ki Badra waktu harita. Ama kunaon ama kalah ka ngahulang kitu, cek abdi oge teu kengisian kan bae abdi sanos kakara rumangkak rumaja oge teu sieun abdi mah teu sieun ama teu sieun kadanya hareupan ku kumaha oge pokona mah ku abdi mah bade disang hareupan. Nu penting mah ama parantos ngijinan abdi kaluar ti leuweung pasti ku abdi dibabad anu kumaha bae oge. Cek Saraswati waktu harita langsung nyelengkeung kitu barang ningali kaayaan Ki Badra waktu eta kalah ka ngahulang. Bener Nyai, bener ngan can waktuna cek ama oge ayeuna mah can waktuna. Sabab Nyai teh can ngawasa sakabeh kamampuan anu bakal diturunkeun ku ama. Sabar Nyai, sabar. Geus ayeuna mah barudak istirahat sok istirahat heula. Yap Nyai. Ayeuna mah Nyai ilu jeung ama dina puting ayeuna ama rek nurunkeun sakabeh kamampuan ama anu keur diturunkeun ka Nyai. Kudu saterehna Nyai bisa ngawasa sakabeh kamampuan anu bakal diturunkeun ku ama. Sabab dina waktuna mah Nyai teh bakal ditugaskeun ku ama mimpin sakabeh barudak tapi pepeujeuh dina waktu ayeuna mah ulah waka Nyai ulah waka. Sabab Nyai teh wanoja anu kacida geulisna amat hayang Nyai cilaka. Jadi dina waktuna kaluar ti tempat Nyai geus kudu pinuh ku pangarti bener-bener geus siap ngalawan musuh kawas kumaha bae. Tah ayeuna mah kitu bae Nyai, sabarnya heula sabar. Nya Nyai sabar ke oge geus di ijinan ku ama mah Nyai teh bakal titah karitu ka dieu ulah sieun ngan samemeh can diijinan mah kudu sabar Nyai teh kudu sabar. Cek indung bapana waktu harita nyarita kitu. Nya mangga atuh ama ambu abdi oge moal maksa anu penting mah mangga geura turunkeun sadaya kamampuan anu
dipilih ku ama upami kitu mah supados abdi teh biasa saenggalna mimpin mamang sadayana. Cek Saraswati, atuh geus kitu mah teu loba nyararita deui anak buahna oge istirahat. Kenceling waktu eta Ki Badra jeung pamajikanna katut Saraswati ninggalkeun eta patempatan nuju ka tempat khusus anu sok digunakeun Saraswati ngalatih atawa diturunkeun sakabeh ilmu anu keur diturunkeun ku Ki Badra ka eta wanoja. Teu lila oge maranehna teh geus nepi ka hiji tempat anu khusus, tempat keur latihan Saraswati. Tah Nyai ayeuna mah sok keur mimitian latihan ke lamun geus dilatih ditembongkeun ka ama sakabeh kamampuan anu geus dipimili ku Nyai kakara ku ama, Nyai teh bakal diturunkeun kemampuan sejena. Sok geura lakukeun Nyai. Ayeuna ama jeung ambu bakal nempo ti dieu. Ceuk Ki Badra waktu harita nyarita kitu bari neuteub ka Saraswati anu unggul. Nya Nyai, sok geura tembongkeun ka ama jeung ambu. Ambu oge hayang apal geus kawas kumaha kamampuan Nyai teh. Sabab moal ka saha deui engke teh sagala rupana oge pasti ka Nyai diturunkeun. Bor-boroning kamampuan anu dipimili ku ama hidap pangarti anu dipimili ku ambu oge pasti diturunkeun ka Nyai. Cek indung bapana waktu harita nyararita kitu. Mangga ambu, ama mangga. Ayeuna ku abdi bade ditinggalikeun ka ama sareng ambu. Corelat kacileng. Waktu eta sanggeus nyarita kitu, Saraswati teu loba nyarita deui, langsung luncat ka pakalangan. Waktu eta hut-het ngalakukeun sagala jurus anu geus kacangking sapinuhna ku manehna atuh puguh bae. Ki Badra jeung pamajikanna teh waktu eta unggut-unggutan seuri ka cidabungahna. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Saraswati anu keur nunjukkeun sakabeh kamampuan anu geus dicangking ku manehna ka indung bapana caturkeun si Jabangkarang. Sanggeus lila ngeueum dina walungan anu caina teh umpal-umpalan, waktu eta manehna teh melesat awakna teh keluar teh eta tempat. Belesat, bledag bledug, bledag bledug, belesat corelat corelat, siuk belesat jebrod jebrod des jebrod jebrod, belesat awakna teh melesat ka ditu ka dieu. Sakapeung dua leungeunna anu nenggarkeun peurupna kana tatangkalan kana batu jeung sajabana. Waktu eta ka cidarongkahna matak sieun anu nempo lamun aya anu merhatikeun. Sabab naon bae anu kakeunaan ku leungeun atawa ku peurup manehna bencar tatangkalan langsung rarungkad. Lain ngan sakur kitu sirahna oge waktu eta ditenggar-tenggarkeun kana tatangkalan jeung kana batu. Kacidal matak helokna lamun aya anu nyaksian, sabab naon bae anu kakeunaan ku sirahna ajur atuh puguh bae. Si Jabangkarang teh sanggeus nyoba kakuatanna langsung luncat ngabedega dina batu gede di tempat anu samemehna dipake nangtung ku manehna jeung bapana. Wah, geus siap aing modaran sabae oge Abah. Geus siap ilmu dewek geus sampurna Abah. Ilmu dewek geus sampurna Abah. Abah kemenisya teh can datang deui ka ieu tempat naker ngahenen kene jeung si emak. Pokna waktu harita nyarita kitu bari muterkeun teutupanana ka sabudeun eta tempat. Yo dewek datang Jabangkarang belesat cerelat cerelat kaceleng cilegedeg. Waktu eta Ki Bantar Gede teh geus nangtung ngabedega dina batu dina tempat anu samemehna didiukan ku manehna samemeh nitah si Jabangkarang ngeueum di eta walungan.
Syukur Jabang Karang, syukur dewek kacida bagjana nempo kaayaan andika geus mampu nyampurnakeun kemampuan eta. Syukur dewek bakal marentahkeun andika ngadatangan hiji lembur, datangan si Karta jeung si Kartina podaran dua mangkluk eta teh sabab eta jalma anu geus ngahalangan sagala rupa pagawean dewek dina zaman baheula. Lain ngan saukur ngahalangan dewek teh baheula hampir-hampiran modar dina leungeun maranehna sabab baheula dewek dibongohan ku eta mangkluk Jabang Karang. Jadina dina waktu ayeuna poe esuk andika kudu indit ka lembur Cibangkara. Di lembur Cibangkara teh aya dua mangkluk anu ngaran si Karta jeung si Kartina podaran ku andika Jabang Karang. Nah siap andika ngajalankeun tugas ti dewek. Cek Ki Bantar Gede waktu harita langsung nyarita kitu nerangkeun lembur mana anu kudu didatangan ku si Jabang Karang. Wah atuh pugu bae Sarbah montong sieun sia dewek kudu modern mangkluk kawas kumaha oge ulah sieun geus pasti ku dewek bakal dipodaran. Nah geuningan baheula Abah bisa dibongohan, nah Abah anu belagu atawa memang dua mangkluk teh kamampuanna kacida luhurna bah. Ceuk si Jabang Karang waktu harita nyarita kitu atuh pugu bae Ki Bantar Gede teh langsung melotot, naon sia nyarita kitu patut dewek teh lain belagu. Cek dewek oge dibongohan lamun teh dibongohan mah dewek oge moal eleh kudu kitu patut sia montong nya capek padu bae sia Jabang Karang bisa dibanting ku dewek. Cek Ki Bantar Gede waktu harita bener-bener kawas anu kacida amokna. Naon bah sia rek banting dewek, sok buktikeun kawas kumaha bantingan sia dewek hayang ngarasakeun sia, sok maju sia bah maju. Waktu eta si Jabang Karang oge teh eleh galak atau puguh wae. Waktu eta teh dua jago kolot jeung ngora anu pinuh ku pangaweruh awakna ngeblesat diadu bener-bener. Waktu eta teh kacida rongkahna silih adu jajaten anu geus nepi ka puncak kemampuan anu teu sambarangan dipika boga atawa dipimilik ku jago-jago atah biasa mah. Blesat syuk blesat jebrot pledag pledug leplos syuk cerelat kacileng syuk blesat jebrot pledag pledug. Wah bener sia teh bah belagog sia mah pantes eleh oge geuningan kitu patut anu diserangan ka dewek. Nanahonan sia moal nyeri moal karasa ka dewek mah sia Sarbah maju sok kaluarkeun sakabeh kemampuan sia Sarbah motong kaos nu kitu patut dipake ngalawan dewek. Palayan naonna sia. Cek si Jabang Karang waktu eta ngakurowok kitu bari terus-terusan ngabarakatak seri jeung serikeun bapana. Alah Jabang Karang montong ngabacot kitu patut dewek oge can eleh sia. Piraku dewek bakal eleh ku sia teh gableng ilmu ti dewek sia montong ngabacot. Rasakeun yo kajleng hiuk corelat pledag pelduk leplos jebrot calig jug hiap. Rasakeun bah modar sia dina leungeun dewek putih ayeuna kacileng buk bledag pledug koleang cuali celegedeg gos Jabang Karang gos dewek percaya andika bener-bener boga kemampuan ayeuna geus leuwih ti 3 tikal leuwih luhur deui bagja dewek bagja sabab dewek yakin sia bakal mampu ngelehkeun
Sikarta jeung pamajikana anu ngaran Sikartina wayahna sia kudu ngadatangan eta lembur dina poe esuk podaran montong hariwang bah montong hariwang ku dewek bakal didatangan ku dewek bakal dipariuskeun bakal dibuktikan ka si Abah ayeuna dewek baliklah capek yang molor dewek mah pelesat les sanggeus nyarita kitu si Jabangkarang teh langsung ninggalkeun Ki Bantar Gede anu gugedeg tapi seuring ngabarakatak sabab rek kitu rek kieu oge teu matak nyeri keur manehna mah kulantaran geus nyaho sifat kalakuan jeung bahasa si Jabangkarang geus teu aneh deui. Tadi oge lain ambek sebenarnya mah ngan saukur hayang ngajajal sakabeh kemampuan anakna. Syukur Jabangkarang syukur dewek oge rek neruskeun deui ngagulang kaper indung sia sabab tadi dewek kapaksa can subuh dewek teh kulantaran ingat ka Andika geus waktuna Andika teh kaluar tina ieu walungan jadi kapaksa dewek datang ka ieu tempat. Dewek oge rek balik deui dewek oge rek neruskeun ngeukepan indung sia Jabangkarang kacilang les waktu eta Ki Bantar Gede oge geus leungit eta tempat langsung nuju ka tempat di mana maranehna cicing salila ieu teu karasa poekna peuting teh geus kalindi ku caangna panon poe anu geus gumebiar nyaangan marcapada dina isuk eta teh si Jabangkarang geus saged rek ngajalankeun tugas tiba pana rek ngadatangan lembur Karta jeung Sartina. Waktu eta sameme indi teh Ki Bantar Gede keur nyarita tah kawasna mah sia teh geus siapnya Jabangkarang kade kudu hati-hati sia ulah kena sia geus liwur ku ilmu geus pinuh ku pangawasa ulah nganggap enteng sia sabab si Karta jeung si Kartina teh pinuh ku ilmu kudu hati-hati Jabangkarang kudu hati-hati dewek teu hayang ngadenge Andika eles sia teu hayang dewek mah ceuk Ki Bantar Gede waktu harita nyarita kitu bari nepakan tak-takna montong sieun Abah montong sieun dewek moal eleh kudu kitu patut memangna sia kekarang ngalawan dua makhluk geus eleh moal dewek mah bakal dibuktikeun ku dewek lamun Abah hayang bukti bakal dibawa hulu eta dua makhluk teh hareupeun Abah bakal dibuktikeun ku dewek tong sieun ceuk si Jabangkarang waktu harita nyarita kitu atuh waktu eta indungna oge nyelengkeung teu cicingeun mepelingan si Jabangkarang kades ya ujang teh ulah nyarita aduh bae sabab anu rek dilawan ku ujang teh lain jalma sabarangan ujang kade lain masyarakat lembur biasa atuh meureunna namun gampang dielehkeun mah moal nitah ujang Abah oge baheula meureunna moal eleh sabab sanajan dibogohan oge cek Abah oge dibogohan cenah Abah eleh teh tetep bae da lamun anu ngabogohanna jalma biasa moal bisa ngelehkeun si Abah moal jadi kahade pepeuje ujang pepeuje kudu hati-hati cek Marni waktu harita nyarita kitu kulantaran manehna kacidasieuna si Jabangkarang teu kuat ngalawan musuh anu bakal dilawan ku manehna bener sia bener Jabangkarang montong nya capek padu bae sia si Karta elmuna kacida luhurna boro-boro ning si Karta pamajikanna oge sarua kobode si Kartana jadi kudu hati-hati montong kena sia geus ilmu pinuh geus teu keuna atawa teu nyeri ditenggel teu torak dikadek sia montong loba pamikiran kawas kitu patut sia Jabangkarang lawan anu bakal dilawan ku Andika teh lain jalma sambarangan
kade sia motong cilereun motong anggap enteng sia Jabangkarang. Cek Ki Bantar Gede jeung pamajikana waktu harita terus-terusan mepelingan kulantaran sieun si Jabangkarang eleh dina gelut kena ngalawan Karta jeung Kartina. Komode ngalawan Karta sabab ngan saukur Karta anu bisa ngelehkeun kemampuan manehna dina zaman baheula. Wah, montongnya capek kawas kitu patut sia bah mak. Montong disarwakeun dewek jeung sia bah. Moal kudu eleh dewek mah. Bakal dibuktikeun ku dewek. Anu ngaran si Karta jeung si Kartina teh bakal modar dina leungeun dewek. Tong hariwang bah. Wah, ayeuna dewek bakal lilit blesat les. Sanggeus nyarita kitu si Jabangkarang teh teu loba nyarita deui, langsung indit tinggalkeun eta patempatan. Atuh pugu bae Ki Bantar Gede jeung Marni waktu eta silih teuteup, tapi teu lila ti harita Ki Bantar Gede langsung ngabarakatak seuri bakat ku bunga. Wah, Marni kahayang dewek bakal laksana. Si Jabangkarang bakal modaran jalma anu tangtuna lamun manehna nyaho saha anu bakal dipodaran. Cantang tuh bakal daek anu pasti bakal kamu hayang modaran urang meureunan Marni. Bakal laksana rasakeun ku sia Karta Kartina. Sia bakal modar dina leungeun jalma anu tangtuna. Lamun Andika apal saha bakal nyerikeun hate Andika tuaan sia. Waktosna kabujeng Seep cagurang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu. Kumahanya kaayaan si Jabangkarang teh jeung deui naon sabenerna anu diucapkeun ku Ki Bantar Gede dina waktu harita. Nah bakal sanggup si Jabangkarang teh maehan Karta jeung Kartina jeung deui nah bakal papanggih atawa moal sabab waktu eta Karta jeung Kartina eueuh di lemburna. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.